pantes yang mau pakai baju ieu ngo. Pan aya naon emang. Aing boga ide ya. Kan aing nanti itu zaman judi online togel teh mah disebutnya. Pasti sih jadi dukun hek teu. Soalnya pakaian saya geus kieu. Keur hasilna bagi dua. Ayo, ke aing mau babatuan aing. Kumaha? Saya siap teu. Siap. Kita bagi dua amplopna. Ayo siap. Yang geus ke aing iyaeun dah nyangan anu jelema pusing. Yang nya. Saya tungguan di dieu. Tungguan ku aing lah nya. Sok lalila deui nya. Moal. Ayo. Eta sok marasang sok mareunang marasang. Pusat, masang mah menang teh diulahkeun ieu ngantara asup doang. Urang info apanya? Sugan atuh urang menang itu nya. Nya oget geus lieur masa ngaranna oge ngimpo teh info ingin mendapat perhatian orang. Jadi urang teh supaya katepok ku batur jadi jelema teh kudu beunghar meureun gitu. Tah nya ukuran seperti eta teh jauh. Ngomong-ngomong info mung teh pake modal. Ya itu bangker gitu mah penting urang ngagol tepat angkana. Bang mere bangker meuli eta dong urang siap berarti. Bukan we atuh, karejekina. Aya, urang raya kan sugan urang ngayakeun. Ngakalawan kan jeung nu pusing mah. Heeh. Sang nganggur urang kita gawe ieu. Masa eleh wae. Ngadenge beja. Jadi tutup 3 kaler. Oh, cenah aya dukun bagus. Di mana? Sebelah kaler. Bener sia. Heeh. Ya maksudnya ngomong-ngomong dukun bagus teh dukun naon ieu teh apa? Karena usaha nu mana kitu apa Pokona mana jadi syarat jalur kana perjudian. Oh, judi. Nah, judi anu aya diramekeun. Nah, eta judi online teh ya. Judi online togel. Maksudnya mah eta. Tah eta mah bagus bisa menghasilkan opat angka nomor eta bisa keluar kabeh lumayan. Oh, petunjuk si dukun eta. Hayo jadilah. Udang loba bid. Sudah hutang kabayaran do. Nya anu real geus lah. Oh, nya anu real urang pat angka urang mun kali pasang cepeng ge paribasa mah nya. Sabar-abar duitna. Sia, bener geus aya can tembus bener. Aya. Aing tengah bejaan sote aya saya tembus. Aya wae nya nya. Oh, jelas. Aya geus. Yo, enak yo yo. Urang emang usahakeun hese nya. Lamun emang bener na itu aya emang cuma pindah masalah kana pos itu kan nomor. Urang sampeurkeun. Ayo, sampur ayo. Ayo kok, cepat baik. Masalah kita dulu lah. Daripada aing ribu lagi aing ge kudu biasa. Ayo. Mang. Lah, ngomong-ngomong di kamar Mang Uca. Iya, teh arek nangan ieu. Naon? Biasa jelema pinter. Wah, Wow. Saya. Tampona ya sukses ya, Jo. Gagah ya pas Gagah urang, Bang. Ayeuna urang teh nyangka jadi kos kieu tambah Orang kota Emang ya. aya tujuan naon emang teh? urang arek mental. Yang usaha ieu aduh. Terus zaman ayeuna kos batur. Apa? Tempat. Urang tes ka dukun, tempat urang bolak-balik tempokeun urang pakaian urang di kos kieu atuh. Urang ge buset. Amun dek ka ditu hayu urang dianteur. Hayangna mah ayeuna urang ya bisa. Hayu urang ayeuna ge dianteur mang kurang. Urang kudu mau ieu meureun. Ya kudu lah. Aya. Urang tuh bolak-balik ka ditu ge mawa kos kieu. Aya ieu na. Patungan we. Oh siap. Itu urang mana meureun kabeh lain. Kudu kabeh ieu saikhlasna eta mah. Ayo guys. Oke. Ayo guys. Ayo. Ayo. Punten, Bah. Hampura ya, aduh. Lain, Bah. Urang tadi kapan jeung sa? Oke. Anu tadi sukses teh cenah nang di dieu. Nang di dieu ti Abah cenah. Emang opat angka. Sap. Eta bener ti Abah. Emang nasi toke emang kade wae. Eta sukses. Sukses memang. Mantep eta. Lain mah Bah mentak nanyakeun teh ka manehna kapang gitu cenah deuk bejaan di dieu di si Abah. Eta berupa menta naon manehna ka dieu gitu. Ieu urang keur harusah ieu. Harusnya. Heeh. Ku abah dibere nyaho. Ai syaratna naon ya? Ari syaratan mah abah kudu mawa duit gope lah. Gope. Heeh. Tapi mau gagal. Moal. Tenang aja orangnya. Gampang Tanggalah kita. salah kalau mau orang ulah barang bahasa lagi syaratnya. Abah ieu karunya ka mana ieu? Kaciri banget jelema susah banget. Bener, Bah. Kaciri banget susah. Sok buru-buru hayang nempo kumaha ya ari teu sabar banget teu sabar ieu. Heeh. Bener nya abah nek ieu heula nya. Nah, hayo Bah. Sok Bah. Ayo Bah buru-buru Bah. Naon eta? Tapi urang geus kabaca. Duluan. Sugan aya deui sugan. Paham geus urang paham. Paham geus. Ayeuna mah geus paham geus ayeuna geus gara-gara ali nya. Jadi lain teh sono bae nya, geus beuleuh caranya. Doakeun nya.
Kampur lagi nya. Ayo geus ya. Geus karti kan? Ayo buru-buru ya. Geus karti nya. Syukur geus karti. Ka di jalan ngecak nya. Ngomong-ngomong tadi Itu bulan banget kongkosan. oke Kongkosan itu. kembali ah. Oke, ya, Mbak. Ayo. Aduh, dek kemana ya? Di mana, Ge? Situ biasa di Jawa Pinter. Ah, benar ya, kebenaran ya. Naon emang Mang? Urang keur ada paruyang. Lamun emang toke nyawa jelema pinter antar urang kadinya. Hayu, Mang Antar. buat paling kadi itu nih pakaian yang Oh, benar, percaya ke sukses toke nya. Orang kota tuh nya. Orang kota gagang nggak, sana berarti nggak sukses benernya. Sukses Eta alhamdulillah. mah sukses di ditu. Heeh. Oh, yo. Ke, antar ke. Hayu ah. Itu ya. Antar yuk. Milik jauh nya. Ayo. Karti itu tadi. Naon eta? Mau kita. Teu naon nya. Tapi kurang mah saharti sih. Heeh. Nih, jeung kieu tamanat teh. Kan geus lah. Adik dia mah kosna mah nya anu eta saya mah cecel ah nya pasangan aja Ayo, dulu apa aja ayo. Geus ka hati lah. kardi Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, orang jajal ya. Jam berapa pasnya? Pas sore ya. Ujana ya. Yang mirip urang. Bukan keluar. Nah, Coba kan. Naon kan? set. Cerit. Lah itu. Het. Gagal. Sial ya mah ya urang ya. Ya, gede. Kumasih tak dukun cenah. Ribu asa ramar soalnya. Orang kali itu deh ah. Ayo, kedatangan. Kemarin nanti yang Kan ya, nu Ayo setengah. nu aya dijual. Gagal mbok ieu mah. Het. Coba tuh anu menang ti dukun eta teh anu. Kemarin orang minta info. Ketika luar lah eleh. Eueuh. Si ada teh dukun itu. Gagal ya. Oh, bener tuh. aku disampeurkeun dukun Rasa Bursa bersaya. ieu babit. Ieu mah dukun kieu tong diantep. Ayo rasa berat terus. Tangan dukun masih. Waduh nih puasa nama ieu. Betul benar ya. bener ieu mah ieu Oh, mana bagian aing? Kan geus hasil kan? Ya, boleh lihat kan. Ya geus ah aing langsung ngeueuh we nya. Oh, nang kalinya di jalannya. Saya nunggu dek na ya. Nah, yo Ayo lah. saya langsung baliknya. Oh, ayo. Yo. Awan lama ieu dong ka kapal gede yo. Mana? Pugu kieu bagi jentara ieu. Ieu kuring ngomong-ngomong kemarin kan liarnya. Aya bejaca dukun sakti. Dukun anu sokan mere impor. Anu tanggal gede teh. Buset aing ke katipu. Katipu kurang begitu betul sak. Oh, teu keluar. ayo aku baru ulang sampeurkeun Ayo jalan kita yang mana duit Lumayan ya. Beli Avanza ya lumayan. Ayeuna langsung geuli aing. Ayo. Mana yo? Dukun palsu ya, dukun palsu ya. Hei, dukun. Dukun teu beres ya. Wah, teu beres ya. Ayo.